cara janda sapiki ya ti siki sukarek menang 2 siki. Seblak kilo pakai 6 rupiah. Jol atuh meuli lah. Menang segor obag mangka dia ngabring. Pisan ti suk-isuk can menang-menang. Ini belikan seblak duit teh sing lada. Pak, meser seblak. Seblak, Neng. Seblak naon, Neng? Campur we hoyong 10.000-an. Campur 10. Mohon. Teu tiasa 10 mah. Atuh tiasa 10.000-an, dari mana hoyong waran? Tiasa 10 mah. Naha? Kedah 7.000. Atuh dari mah hoyong 10.000-an ngameh waran, sok loba nu nyoro di Teh nu sanes bumi. beli teu kabagean teu tiasa. Kan nu sanes saya yang 10.000 mah. Mesti hoyong 10.000-an, atuh sok seueur nu nyoro di bumi. Teu tiasa. Kedah 7.000. Nah, si mama atuh lumayan, mang 3.000-an 10.000-an ya, Nu Mang. sanes mah kabagean ke 10.000-an mah kumaha tuh? Mesti nu anggur. Porsina 7.000 sadayana ya. Tapi hoyong seblak ieu di kantin Karin enak pisan. Pokokna mah teu tiasa di dieu mah porsi 7.000. Anehnya di mana-mana sok hayang bati, abi mah yang 10.000-an. Teu tiasa pokona mah kada hoyong 10 mah. Di dieu mah porsina 10.000 sadayana dah di dieu. Da aya nu sanes sadayana 7.000 di dieu mah. Teh nu 10. Anu sanes hoyong 10.000 mah. Borong atunya sadayana ku Teu abi. tiasa komo diworong. Nu sanes hoyongan kumaha bisa hoyongan jajan. Atuh mang udah sami ku abi di artosan, teu dianyuk ku batur sami di artosan. Lamun kitu mang ke jualan naon deui mun dia seep sok. Atuh ngeunang mang ngeunang duit ku batur Ah, teu abi. bisa mang jualan naon teh mun jadi borong. Jadi jamang ngotot dagang teh nya pira-dagangan 10.000. Kanu sanes. Nah, biasa bade 7.000 mangga. Ayeuna ieu rarame ayeuna ieu rarame kieu. Iya yang seblak 10.000-an, aya porsina 7.000. Iya abi bade masa 5.000-an komo abi pengitan mah pengingnya. Ah, komo eta. Atuh ieu 10.000 eta di ladangan, komo eta 5.000. Kumaha tadi kitu? Ya sabda namanya baru dagang mah milaraan nu 10.000 teh dagangan nu leutik komo ayo amang nah dagang teh kitu Mah nya. biasa 5 porsi 7.000 sadayana ieu mah nu Ada sanes. orang dagang teh ieu mah. Nu sanes kumaha mun hoyongan ka 7.000-an. Abi di dagangan mah 10.000. Moal 10.000 mah. Ih, dagang teh mata pilih hate nya 5.000-nya. Abi balik Eta komo nu 5.000 di 10.000 eta di ladangan, nu diborong 5.000 teh moal. dibikeun 10.000 teh ieu. 7.000 bukan nama 7.000. Adi mah 5.000-an atuh. 5.000. Oh yang 5.000 banyak. 5.000. Oh kada sih itu masih teteh itu 10.000 teh kayak 5.000. Seblak naon wae ieu? Campur 5.000-an teh. Kilo ribuan nya ulah Oh yang bejaga. 5.000 abi mah. Ah, kilo ribuan. Balik mah di mah yang 5.000-an pokona mah di mah. Iya, atuh kumaha 5.000 mah beureun ieu eutik. Kan baik lah. Amun 3.000 pasti loba. Kan baik lah 5.000-an pokona mah di mah. Kilo ribuan enak. Mung ah 5.000-an. Kilo Kalau ribu. yang mah pulang sok cen leungit 5.000-an bae. Ah, kilo ribuan Sok lah. cen leungit teu babawa teh kita murah di jalan tuh nya ah teu Ulah beja-bejakan ulahi. Tah pokona mah di mah 5.000-an bae di mah. Keun we di ladangan 3.000-an kayak ieu pokona mah duit mah 5.000 mung bawa pulang cen leungit. Kilo ribuan nya. Nya pokona mah duit mah 5.000 bae kop wae keun bae. Cen leungit teu babawa teh bisi ka kayu batu. Yang kilo ribuan nya bias. Nya sok kumaha amang we teh mah nu penting abi mah 5.000 berarti abi mah sicisna. Seblak kerupuk kungkul nya. Hayang campur. Yang campur. Ratu da karunya mamah meureun milaraan ayangan mamah. Ulah beja-bejakan lainnya. Nya sok we pokona 5.000-an. Kilo ribuan nya. Heeh sok bae lah. Penting mah 3.000-an ieu yeuna 5.000 duitna. Kekeh yang 5.000. Nya 5.000-an. Abi dah yang kilo ribuan. Lah pokona mah jeung hoyong 5.000-an we alim di angsulan sok sieun leungit. Cicis 2.000 teh leungit sok murah. Ayo kita mah atuh ece jalan di dieu atuh aya yang 5.000 mah da hayang kilo ribuan kekeh. Oh gitu. Nya sok atuh bari jalan digentoskan sok abi mah mitingna dagang kita bebek kalabati. Tadi gen 10 tadi pasihan. Sok ece bicarane di dieu sok ah. Atuh ieu 2.000 sok. Tah beunih kieu kakara dagang ngadakan mending kena 2.000 ngarata beak sabar 2.000. 2.000 sing Campur. Campur. Ada. Sing. Tah gitu mending kena 2.000-an balanya tadi daripada 5.000 10.000 asa tareh beak aya mah kapan lila. Sok sing loba. Heeh sok. Sing ada. Itu saya jualan. Cara beak. Nu leutik eueuh nu gede eueuh nya mending kana nu leutik atukeun bae asa tareh beak we. Sok asahannya balik abdi. Ya, meser. Meser naon? Ya, seblak campur 10.000-an. Oh teh biasa di dieu mah 2.000 kengingna cu. 2.000. Mun teh ngadangan 10 di dieu Ini mah 2.000-an 2.000. dia tuh. 2.000 mah campur ceker hulu. Nah, bingung ngejan seblak mau duit 10.000 nya ti zaman baheula nepi ka kiwari teh payu-payu. Ieu mah yang ngaset 2.000 we. 2.000 teh ceker.
10 tulang 2.000 teh campur. Abi yang 10. Biasa. Singadan ieu singadan. Biasa kan sanes suka bedahan aya di ditu teh di Cakatan Ibu Noneng. Eta mah 10.000 persina di mah teh masihan 10, 2.000 masihanana di mah. Ngarah tara saep 2.000 mah. Bingungnya iya baru udah pasti muru-muru yang Muru. sebelah. Bedahan we. Singadan ieu mah. Atulah 10.000-an. Da mah tiasa 2 di dia mah bager. Kumaha cek kalau salahnya kartos teh. Pugu kalah bingung pugu ieu teh. Bingung kumaha. Di amut-amut teh cek teh nah, ari nu 10.000 teh di canak, ari nu 2.000 di canak. Kapan anak saya teh resep lain. Jadi puyeng kana otakna bingung. Kalau kaya we namokan dagang teh batian. Kaden wabi bisi kahilapeun eta dia 2.000-an. Moal aya anu 10 teh ditarima, anu 2.000 ditarima jadi lieur gitu mah teh. Jada namokan hayo balanya teh. Oh, atuh itu teh mah kara asal lieur nomornya pasti. Tapi paingan amang baca dagang teh bisa ni lieurna nya. Oh, ieu mah teh eureun oge. Loba aya 10 ari ieu ngadangan 7.500. Garangan ku cetak di piwarang kapedahan, cek teh anu 10.000, 7.000 ari nu 2.000 di arah. Wah, aya kitu mah atuh meureun ku cek ka arah awas di jalan Lieur, kumaha. jadi lieur kieu bingung. Jadi nomokan dagang terjadi tara-kara rosong we. Ku abi deui atuh awas atuh. Nya sok atuh pikeun ti dempet. Kadek ku abi atuh. Lieur kana kan nomokan dagang teh. Aduh, sepi deui wae. Rajana aya nu meuli dieu hayang 10.000. Nah, teh di ladangan atuh di mah porsi 7.000. Aya nu 5.000 teh di ladangan ke dapur 7.000. Tapi aya nu sepi deui kamarana aja nu rek meuli teh aduh. Wah deui deh, teh ka mana ari dieu teh. Yang meter sebelah. Sebelah seberapa neng? Abi 7.000 campur. Abi heula. Tah ieu aya barang beuli. Kudu porsi di dia 7.000. 7.000 campur sing lada. 7.000. Campur. Campur. Tekeran tulangan Abi heula mang, abi heula. Sebelah. Mang abi meser. Seberapa neng? 7.000. Mang abi heula mang. Sampai 7.000. Tah, iya bener 7.000 saking malin-malin hayang 10.000, hayang 5.000. Heuh, iya bener 7.000 nya. Mang abi heula mang. Ladaan sep. Neng ladaan. Keun, sebelah naon sep? Siomay. campur. Teh saurang teh. Teh antosan saurang atuh. Teh ieu na can panas ke, can panas tuh. Tuh, can panas ke. Tuh, teh Campur antosannya ka hulu. ngakeun. Ceker, tulang. Teh antosan saurang. Mang atuh mang beda kamu mang. Teh antosannya. Atuh mang. Atuh ceker atuh hujan. Anu kerupuk. Teh. Abi mang abi heula mang. Sudah. Bangukan. Meserna engke pamit sepi ayeuna mah nuju riweuh. Ari Nya. mang. Iya. Abi yang bisa. Kapan dia seueur teuing? Ngaco si mang mah. Kudu hiji-hiji kada ngantri. Engke pamit sepi engke liar. Abi mari buat ayeuna. Engke Abi nu teh bang kayuna mang. liar mangna liar engke. Ali mah liar teuing anu batin Meterna seueur teuing jangan liar. Engke lah pamit sepi kadarieu engke. Geus mang marek tutup hareup tutup geus liar loba teuing. Tutup kanu lain heula we liar dia. Geus tutup bae. Ayo urang kapedahan. Ya ada. Loba liar. Eueuh nu meuli liar kudu kumaha usaha teh. Ai liar ai loba-loba teuing kitu mah da liar ngaladangan atuh mun kotrake gitu kudu hiji-hiji. Ini ngaladangan mah da mah bisa sekaligus pinuh katelna. Ai sepi anger liar. Loba teuing liar kudu kumaha nya usaha duh. Liar kieu Misalnya ayeuna mah kitu atuh lah liar ngabandungan nu meuli loba teuing. Kadi heula we geus istirahat heula ayeuna.